babaturan kuring kerenyorangan lamunan manteng tepuguh rasa hate nu ngajerit pinuh kaperih ku tega salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat nah naon nu jadi alasan anjeun luluasan mepeskeun harepan boro diri mi cinta sagemleungna panyangka sugan teh arek satia hate teu bisa dipapalerkeun teu narima anjeun mi cinta nu lian hanjaka kieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nu lian salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat nah naon nu jadi alasan anjeun luluasan mepeskeun harepan sagemleungna panyangka sugan teh arek satia hate teu bisa dipapalerkeun teu narima anjeun mi cinta nu lian hanjaka kieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nu